وسلم وبارك عليه. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Abdi atas maca dina ayat suci, sadayana makhluk eda bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi, pisah raga badan sareng anak rabi, pisah raga badan sareng kulawargi. Dulur sarerea ukur nyang cerikan, sabab poe eta bakal perpisahan, anak istri salah kita bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan, dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat cicing teengapan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dimandian, tos diberesihan dibungkus ku kapan, sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana kurung batang, abdi dijepatkeun rurup kurung batang, tuluy ditutupkeun teras digarotong, bade dianterkeun kagalian kubur nutos disiapkeun. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolirkeun nasang keredongan, abdi jejeritan taya nu nembalan, kalah dipadungan teras diurugan, bari ditincakan bari dipadetan. Palapah Kamboja teras ditancepkeun di luhureun kubur, abdi dipelakeun batu nisan lebah, sirah jeung tunjangeun, cai dikucurkeun kembang diawurkeun, abdi nu dikubur ukur ningalikeun. Eungap sareng poek mimiti karasa, hoyong ningal curug oge henteu bisa, kesa ngucur panasna luar biasa, hareudang bayeung ku abdi karasa, kaduhung hanjakal kakarak rumasa. Di luhur ka kuping beres nu nelkinkeun anu eusina, ka mayit mapagahan, di akhir doa bari diaminan,
sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan, dulur jeung baraya henteu ngarencangan. Keeng sareng sieun mimiti karasa, sabab waktu hirup loba ngieun dosa, sombong jeung badagang kepada manusia, ngupat kaawonan dianggap biasa, laku lampah salah asa henteu dosa. Duh Gusti nu agung abdi sejatobat, mugi tebih tina dosa jeung maksiat, hoyong dipasihan ilmu nu manfaat. Abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat, salamet di dunia sareng di akhirat. Amin ya robbal alamin.